barudak. Apoy ayeuna ye. Jika mirip jajanan SD. Ini si SD Cihampelas. Sok tengah racun mana barudak Cihampelas. Nah ini saya langsung anjol heula si ibu tukang mie hargana teh mung 1000-an barudak. Ya lo bu zaman ayeuna aya kene tukang mie hargana 1000-an si kaki. Orang si lawakeun teh alah Si aing mah mendingan akieu sakadaharan mijieuna sini nih atuh aya teh. Puguh karena saya mah jual-jual wak potong tolong jadi malin aja 20 sik ya. Lingkungan jeung plastik-plastik lagi di dahar eta ku si kami teh. Magorolong saeutik geuning si mang tukang es kul-kul cenah tanya. Alih teh hijian hargana teh mung 2000-an. Intik mah 50 juta kali barudak ya teh mah tis teuy. Wah bener-bener ya deh teh Cihampelas kadaharanna jalan adul jeung lalejeun cika kieu. Sabeulana teh geus teh tukang seblak panas panan cika kieu tah. Orang ditinggali teh alah Si 5.000 menela kieu jeung lo kopi santai ah. ya lo teh Teh salah ieu seblak 5.000 aing mah di bener-bener geunah kieu atuh ah. ya jeli asingna teh waduk ha. Ieu teh mah nyengan pisan. Sabeulana